Madzhab Imam Ghazali mah cicingnyana di Menara Aqsa, cicingnyana di Suriah, cicing ke tempat 13 tahun nyana khawah ninggalkeun paramehan saenggeusna nyana wusul ilallah ngarasa senang hirup ternyata rarasaan nyana salat nu baheula teh asa doraka cakna aing salat nu baheula teh horengan tamangan sakadar nyeun siksa cakna nyeun ceurikan salat nu baheula meme usul ilallah nu karasana asa dosa nyana teu eureun ceurik jeung ceurikan salat. Urang mah pancen orang yang cerikan sholat, bahkan teu sholat ke can orang dicerikan urang mah. Can orang waliullah makapan atau para solihin mah geus sholat teh geus sholat di istighfaran sholat kabladina ya Allah ya Rabbi sakieu bisana abdi sholat teu daek lempeng ieu sholat deui rarasaannya na rokat kahiji khusus rokat kadua rokat katilu asana teu khusus salat deui nya mah nambalan nu teu khusus teh Allah rokat kahiji khusus kadua hiji khusus katilu kaopat teu ceurik jeung ceurikan nu teu khusus teh salat deui pan aya tarang nu kararima ya Allah ya Rabbi mantes sholat lewat dasar teserian senang gua diterima buat ente teh sholat gua diterima buat ente ku Gusti Allah aja sholat kage kos gari tapi senang-senang bae urang mah Masya Allah mantes sholat boro-boro istighfar komo kus Muhammadiyah jeung Persib mah dia bagus teh ulah aya teh kana istighfar teu kudu ustur wae urang sholat geus bagus kudu diistighfaran segala rupa malah ngarobrol be Muhammadiyah mah tah para aulia Allah mah nyencerikan salat nu tadi teu khusyuk di mana geus khusyuk ya Allah ya Rabbi rarasaan abdi mah jaya khusyuk salat teh tapi kan anu berhak narima mah Gusti Gusti salat abdi teh ieu teh ditarima apa teu ku Gusti model kos kieu urang macanya orang yang jerikan salat Gusti percaya orang nah ieu kiai anu dakwah syaratna nu dakwah teh alim diantara supaya aya tapak supaya aya asar ieu nu dakwahna teh kudu alim teh al-muttasif bil ilmi nu kasipatan ku ilmu nu sok digelaran di urang mah kiai panghandapna ustaz naik kiai ge ka ditu mama nukan terus kaditu abuya kaditu abah anom nah dan lain-lain sebagainya dah eta gelar nah nu dakwah teh kudu kiai Masya Allah kan ieu cak ukuran supaya eta pak ai sakadar dakwah mah deuk sasage rek bae sakadar dakwah mah hegae deuk kumaha ge nah iyalah wajib kifayah atau fardu kifayah yakni al-amru bil ma'ruf marentah kahadean a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari lan marentah kalawan kabecikan lan nyegah saking munkar wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziarati lan murid Ka'bah ing dalem saban-saban tahun kalawan ngaziarahan Ka'bah
wa daf'u dararil muslimina lan nolak ingkang mabaratan wong kang muslim kabeh kakiswati harin kaya nganggoane wong kang wuda wa it'ami ja'i'in lan ngawehi papanganan ingkang keluwe idza lam yandafi' bizakatin tatkala orang nerima katolak al-turab kalawan zakat wa baiti malin lan baiti malin wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa adawa lan lekani syahadah wal hafi wa sana'i dan pirang-pirang pegawaian wa sana'i lan pirang-pirang pirang pegawai wa ma tatimmu bihil ma'aisyu lan barang kang narima sampurna kalawan ma opo pirang-pirang maisha opo pirang-pirang kauripan urang keur dibawa ku musannif hadzal kitab ngalalakon tentang fardu kifayah. Fardu kifayah teh ditataan ku ahlina hiji kamari al-qiyamu bi iqamatil hujjah. Gaji mantek jangan hujah, jangan dalil tentang ilmu tauhid. Wujudna Allah kudu didalilan maka ilmu mantek, maka ilmu makulat, maka ilmu munazarah. Teu kudu kabehan bararisa teh asal sakecamatan saurang bae cukup nu sejen teu doraka sanajan teu nya asal nanya jang tanyaeun maksud ai bodona mah tetep bae bakal ditanya kunaon sia bodoh di akhirat dibere umur sabaraha taun sia datang ka aing mere huis ka sia tapi sia teu daek ngaji ieu mah anda langsung Zabaniya seret zakeun ka neraka ulah kebal-kebal 1000 tahun bodoh ya Allah ya Rabb anta kurang kudaek ngaji geus alhamdulillah ya rabbil alamin jadi ngaringan-ringan ke di akhirat aturan 1000 tahun jadi sapoe aturan sapoe jadi sajam di neraka atau anggas diliwatkan baik kabeh. Masya Allah. Ngena asal ngajina ikhlas. Sanajan dari nundutan ikhlas. Geus. Bae aku ikhlas. Ditanya saya kunaon nundutan aing mah ikhlas. Teu perlu nanaon penting ngaji. Ukuran ikhlasnya kos kumaha kos hitut aing hitut di mana biasana sedang nah ukuran ikhlas mah kos hitut bebas teh urang ngaluarkeun nasugan aya berat henteu tah ukuran ikhlas teh kos hitut dut senang tah ikhlas ge kos hitut Masya Allah bisa anta kiai nyontohan ikhlas kos hitut nah nomor keduana hilul muskilatid tilu bi'ulumi syar'i obat wal furu' 5 wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil mankur tih pansalat menteri aya menyebutkeun nahyu anil mankur teu salah-salah ting ulah sok maju disengseureikeun kacaletot ngomong termasuk karena fardu kifayah
wa min furudil kifayati ila sawarehna fardu kifayah yanenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil ba'd di mana dipigawe ku sawareh manusia sebagian manusia bari cukup migaweanana na ye saqatal haraj anil ba'd gugur dosa tina sasesana nu teu ngalaksanakeun teu kadosaan mana al-amru bil ma'ruf marentah kana ma'ruf kahadean min wajibat syar'i tina kewajiban syar'i marentahkeun salat kudu kabehan cukup saurang dua urang asal sampurna ku saurang dua urang teh cukup marentahkeun puasa marentah zakat marentah haji jeung berbagai parentah-parentah syara teu kudu kabehan atuh cukup ku saurang dua urang we do pentingnya na marentahna ulah aya indikator-indikator ulah hayang amplop kecuali eusina tilau kaya li amplop bacanya ada loba di imah ge goblok teh tukang ceramah tolol ngomong teh sok sacablak da sungut bae aju diukurnya na ya ibu ceramah geus sabaraha jam gorenganan geus jam setengah mau naik kapal mah ya ka Singapura cek ongkos ka Singapura satu ngakurkeun ongkos tolol teh coba tukang ceramah garoblok tolol udah ngakur-ngakurkeun ka naik pesawat segala Masya Allah tengah jeding teh budak aduh ya Allah ya beda deui jeung nyanana mah teu hayang tapi dibere lain deui mantak kuduna nu ceramahna dakwah amr ma'rufna ulah hayang anu diceramahanana kudu ngartikeun sabarang kudu sabarang na iyalah amru bil ma'ruf babari amr bil ma'ruf sapiranita dina ukuran nyita dina fikih mah cukup bae nu penting nyita hiji sanajan nyanana teu boga kasipatan ku adil lamun nyana neuk amr ma'ruf jadi bae sanajan nyanana teu ngalaksanakeun tapi nyana marentah ukuran fikih mah jadi bae ngan di mana jelema nyitah can kasipatan ku adil moal aya asar moal aya dampak di mana marentahnya nana ge henteu moal aya tapakan ka jeung kumaha geus lamun urang ningali ku ari nu ceramah ambalaya malah sapeting 2-3 panggung tetapi tetep perubahan nu tadina teu salat tetep henteu bae nu tadina teu zakat tetep henteu bae sakitu nyeuna terus-terusan amr ma'ruf unggal bulan mulut berang penting malah ngising ge di rest area teu kaburu di imah teu kaburu dahar di imah batu tapi tapakna tah tangkorak kiaina sebenarnya kiaina eta encan kasipatan ku adalah encan kasipatan ku adil jeung jujur geus eueuh hasilna kajen kumaha mantap Imam Ghazali mah cicingana di Menara Aqsa
cicingnya nanti Suriah cicing ke tempat 13 tahun nyana kholwah ninggalkeun paramehan saenggeusna nyana wusul ilallah ngarasa senang hirup ternyata rarasaan nyana salat nu baheula teh asa doraka cakna aing salat nu baheula teh horengan tamangan sakadar nyieun siksa cakna nyeun ceurikan salat nu baheula meme usul ilallah nu karasana asa dosa nyana teu eureun ceurik jeung ceurikan salat urang mah pancan orang yang ceurikan salat bahkan teu salat ge can orang diceurikan urang can orang waliullah makapan atau para solihin mah geus salat teh geus salat di istighfaran salat kabladina ya Allah ya Rabbi sakieu bisana abdi salat teu daek lempeng ieu salat deui rarasaannya rokat kahiji khusus rokat kadua rokat katilu asana teu khusus salat deui nya mah nambalan nu teu khusus teh Allah rokat kahiji khusus kadua hiji khusus katilu kaopat teu ceurik jeung ceurikan nu teu khusus teh salat deui pan aya tarang nu kararieu mah ya Allah ya Rabbi mantap sholat ya wadasa teserian senang gua diterima buat ente teh sholat gua diterima buat ente ku Gusti Allah teh sholat kage kos kari tapi senang-senang bae urang mah Masya Allah mantap sholat boro-boro istighfar komo kus Muhammadiyah jeung Persib mah jadi bagus teh ulah aya teh kana istighfar teu kudu ustur wae urang geus sholat geus bagus kudu diistighfaran segala rupa malah ngarobrol be Muhammadiyah mah tah para aulia Allah mah nyeurikan salat nu tadi teu khusyuk di mana geus khusyuk ya Allah ya Rabbi rarasaan abdi mah jaya khusyuk salat teh tapi kan anu berhak narima mah Gusti Gusti salat abdi teh ieu teh ditarima apa teu ku Gusti model kos kieu urang macanya orang yang jadikan salat Gusti percaya nah ieu kiai anu dakwah syaratna nu dakwah teh alim diantara supaya aya tapak supaya aya asar ieu nu dakwah teh kudu alim teh al-muttasif bil ilmi nu kasipatan ku ilmu nu sok digelaran di urang mah kiai panghandapna ustaz naik kiai ge ka ditu mama nukan terus kaditu abuya kaditu abah anom dan lain-lain sebagainya eta gelar nah nu dakwah teh kudu kiai Masya Allah kan ieu cak ukuran supaya eta pak ai sakadar dakwah mah deuk sasage bae sakadar dakwah mah gae deuk kumaha ge nah iyalah wajib kifayah atau fardu kifayah yakni al-amru bil ma'ruf marentah kahadean tabarita mah nu hese ge ieu nu kadua wa nahyu anil munkar nyegah tina munkarat di antara munkarat atau loba pokoknya min muharramati tina nu diharam-haramkeun ku Gusti Allah sok dakwah teh nahyu anil munkar urang ningali awewe ngarumbai buukna nah ieu pan teu meunang kadeuleu rambut awewe teh ieu urang kudu nahyu anil munkar langsung mawa gunting bas ini bas nih botakin lu ya awas emang kenapa harus pakai jilbab saya nggak punya jilbabnya sini nih beli saya nggak punya uang ntar saya beliin yang penting ada perjanjian ya
Di mana Mbak diemnya tinggalnya Mbak? Nah, wah, iya mah amar ma'ruf blon mah. Nah, himpun ka blon. Ulah aya unsur-unsur. Langsung. Cek Simba emang kenapa ini? Enggak boleh kelihatan. Ini kan negara, kita bukan negara Islam, bukan terletak pada negara. Negaranya mau negara Islam atau negara PKI atau negara Yahudi atau negara Kristen, urusan negara terserah. Tetapi urusan Mbak agamanya Islam harus pakai jilbab. Terserah urusan negara itu urusan bapak kita Jokowi. Urusan dia nanti di akhirat tanggung jawabnya. Udah mah kecil ntar di sidangnya bagaimana nanti di akhirat. Tambah kecil aja nanti. Urusan dia itu mah. Yang gendut, yang kecil urusannya dia urusan negara. Dia dah menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya terserah. Tetapi urusan pribadi Mbak ini kan agamanya Islam. Betul. Nah, udah nggak usah bingung-bingung urusan negara-negara, kita mau urusan kita. Tapi saya nggak punya uang. Ntar saya kasih uang. Berapa sih jilbab yang paling bagus? 1 juta katanya. Yang bener Mbak, gorok aja nih. Si Mbak minta dipangulikeun jilbab, belikan orang. Nah nahi anil munkar teh kos gitu. Ulangan sakadar nitahan doang, ulah sakadar nyegahan doang. Dulur-dulur kabehan, awas dah. Ya, lamun urang boga duit sedekah. Awas, lamun teu sedekah durhaka. Aya nu datang, Assalamualaikum, salam. Enak sih. Kula geus 2 poe teu dahar, sakeuna teh. Sanu nitah sia. Nah, iya ma'ruf lon. Iki goblok ini kasinya. Nah, sana nih tas sia teh dahar. Ulah teu boga duit sia teh lain gawe. Aku gawe jelema jadi kenek atuh sia. Asana langsung be mana batu bata ya. Kudu dihantam ya mah sia. Nah, iya kan orang praktek na WSG. Amar ma'rufnya mah ngomongin dan jasa, ngomong orang ceramah di podium. Saudara balik dibere amplop letik ngomong ke tolong tuh. Lain amar ma'ruf nama ngokos gitu mah. Nah iya nu hese ge tah kos. Sasalaman geus beresnya saudara beres. Terima kasih nya naik ka mobil geus leuleus geus. Aing dibayar ku terima kasih. Ceknya nanti atuh panyiruan ge kudu dahar, atuh cacing ge kudu dahar, atuh pan aing mah jelema kok dibayar ku terima kasih. Goblok teh jelema. Masa kiai kos gitu? Nah iyalah lu bantak hese almarhum Bapak Kolot Mula didoyong carita nya lamun urang ngaji ka unggal masjid keliling caranyana atawa ka unggal musola atawa rung dakwah urang lamun beki kopi bawa sorangan termos nage mawa urang beki ngarokok naon urang beki rokok na mawa garetana mawa urang dinya teh beki roti mawa tuh eta ngaranna dakwah jeung teu ngaberatkeun ka batur. Ieu mah aduh mama sebenarnya mah osok ngopi teu mawa ieu ampura minta kopi heula bere kopi. Jagana teh sebenarnya mah osok dicampur susu bere susu. Masyaallah osok make teh manis mama make teh manis. Wah, ieu mah asana dukun ti Jampang ka jeung hubungan. Ieu mah lengkap. Taulah kagak ngahesekeun pribumi. Enggak, mama, kiai pada ngopi. Apa mama mau kopi, bahkan mawana ayah meren 2 dus jual ke bang jual. Lebih berat deh bang. Sial mama. Jadi nggak beratkan kiai. Nah, orang bagi kopi, mawa rokok, mawa istri hesek. Ulah, dah ngaji. Jing ulah sok mampir eta amanat Bapak Kolot. Lamun siang ngaji engke ka masjid ka mushola tas ngaji ulah sok mampir angel engke ngaji na mangan saja ngobrol sia datang ka subuh ulah bae ngaji mangan sajam tapi ngobrol kabelah itu ku ngomongkeun dan lain sebagainya atuh tah boro-boro baju rugi sih mun cenah dagang
tuh kan ieu mah beda zaman ngomong ngaji na sagede aduh mampir di panitia mampir di imah tah eta kos kitu panyakit geus lamun aya kiai mah tos gaji haji mampir maning dirantai eta geus teu beres wae itu susuk rata-rata susuk nyaho-nyahoanan kiai lain non lain ya Allah ya Karim al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Madak munkar mah leuwih berat sebab di ditu nage man ra'a munkaran falyughayyir biyadi berarti kudu gagah nu kuat. Kitu ge kudu diukur dina kamafsadatanana. Urang dakwah lamun sekupna RT aman, dakwah sekup desa aman kene. Tapi lamun dakwah geus sekupna kabupaten provinsi, ieu komo nasional, teu meunang aya pagedrug jeung nagara. Ketika aya pagedrug jeung nagara kudu diamankeun negara sanajan pagedrug jeung agama. Satu sisi urang dakwah dititaku Allah melalui Al-Qur'anul Karim, corongna baheula adalah Kangjeng Nabi urang sebagai tangan Kangjeng Nabi. Urang dakwah ngalanjutkeun instruksi Kangjeng Nabi. Di sisi lain negara ngalarang pagedrug antara agama jeung negara sebab bentuk negarana lain negara Islam, bentuk negarana negara Walanda, negara kafir, make HAM tuturkeun usia HAM capek aja ngomong lagi capek sebab dibulak-balik tahun kamari mah kos kitu menang tahun ieu mah henteu tahun 5 tahun ka tukang mah HAM teh ngamenangkeun tahun ieu mah nganteukeun tahun 10 tahun ka tukang mah nganteukeun tahun ieu mah ngamenangkeun atuh terus bae kitu sebab tama ukuran-ukuranana jeung aturanna hanya sekedar kemanusiaan hak asasi manusia henteu paten cara Al-Qur'anul Karim bantak loba pagedrug ulah jauh-jauh di negara batur di negara urang mayoritas Islam masalah jilbab bae datang ka kuari can beres masalah LGBT bae ge LGBT teh naon tuh nya mah tuh ceceriat teu nyaho perkembangan dunia kan gitu ya kolot banget maning dikubur bae ku urang hirup-hirup teu nyaho perkembangan tah ieu deuk kumaha lamun lalaki jeung lalaki minta disahkeun pernikahanana awewe jeung awewe minta disahkeun pernikahanana lantaran ieu adalah tuntutanana hak asasi manusia pada ngabogaan hak engke bakal mawa embe kudu ditikakeun embe jeung embe kebo jeung kebo sapi jeung sapi ujianna KUA lain urusan manusia bae urusan pertikahan kerbau dengan kerbau hayu dibagi ka ditu kajen kumaha masyaallah bila perlu monyet dikakeun jeung monyet tah ieu teh anggeus apakah manusiana nu bodoh di DPR teh apakah manusiana teh anu geus embung make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim jalamun make aturan Al-Qur'anul Karim ja gampang sebenarnya mah masyaallah Karim gampang jasa jadi kalma eueuh ti ditu da lalaki jeung lalaki awe jeung awewe hanya lalaki jeung awewe fangkihu ma qabalakum minan nisa masa lamun deuk masa los siring 2 los wasulasa siring 3 pek bae warubah siring 4 kiai dengan bisa ngomongna doang siring 2 siring 3 siring 4 kudu nya ge hiji keneh bae nu mantak di luar sepengetahuan pemajikan kurang kudu kawin deui siapa jeung keprok sagala tolol atuh ndek bae begitu kawin deui oranganan letoy ieu mah urusan adalah urusan rumah tangga daripada orang bisa nyandung tapi ribut bae lah geus mending hiji bae atawa dicoba ku urang ganti ulah nu ieu coba neangan nu sabarnya nu daek dicandung coba
ketika orang dek ngawin orang sugih aya di urang gagah aya di urang sekaligus tah tilu awe sia hiji dua tilu sia daek dikawin ku aing tilu sekaligus ji hayu lamun daek dikawin ku aing sia lamun dek hiji doang mumpung aing mah neuk sejak dek boga pamajikan teh tilu rendengkeun ku urang tah tilu sekaligus nikahna sajam rejeung karak jawara ku situ ya jawara susumputan lain jawara tah ngaranna jawara wa kudu terang-terangan eta karena jawara lah kiai jeung nu kos kitu lah sok diomong-omong ih sia mah ieu keur amar ma'ruf min jumlati ma'ruf nikah nyandung eta min jumlati ma'ruf kudu nitah-nitah mah emang pancena kiai nagen teu sia teh nyaho bae ka aing amar ma'ruf nahi munkar nu berat mandro al munkaron fal yughayyir bi tapi cek tadi ge yustaratu fil amri bil ma'ruf al adalah isyaratkeun dina amr ma'ruf kudu boga sifat adalah kudu adil nomor kahiji kadua ketika urang endeg nahi anil munkar kudu ditingali kabahayaan mun kira-kira urang ieu nahyu anil munkar tapi bakalna urang bahaya sebab bertentangan jeung aturan negara urang diletikeun dakwahna pelebah eta tapi lamun urang jeung kekuatan supaya ieu negara ngarobah aturan-aturanana supaya akur jeung Al-Qur'anul Karim boleh jadi aya anu kudu perorangan aya anu kudu rikutan kudu make persatuan terorganisir berarti orang kudu nyin organisasi mentak ayana NU eta teh jang dakwah sabenerna mah lain jang haju nutur-nutur buntut pamarentah lain baheula nu mantak Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyin NU Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama supaya jang filter negara ketika negara lempeng tegorlah make NU ketika negara keluar tina rel agama tegorlah make NU mantak eksis baheula mah NU teh kuari NU na cak NU naon udah enggak usah tahu kamu itu bahasa Walanda itu sirana siratu kadituna naon aing poho eta teh medak timbullah aya FPI sejalan jeung NU dina pada ahli sunnah wal jamaah teu sejalana lantaran anggapan FPI NU mengpeleh puluya peleye teu negakeun agama malah nutur-nutur senajan mengkol maka dibuatlah FPI kitu kene turun HTI teh salah-salah teuing lantaran deuleu organisasi-organisasi nu aya di urang baik eta Muhammadiyah NU na persisna seakan-akan henteu aya dakwahna timbullah HTI supaya kadeuleu tegerna agama adapun disalahkeun lantaran deuk ngadadikeun khalifah keluarkan heula ka khalifahanana heulana buahnya buah henteu jeung buah mampu apa henteu nu penting dakwah Islamna mana kuari nu dakwah Islam di suara NU secara nasional keur ngadakwahkeun naon kuari henteu Muhammadiyah keur ngadakwahkeun naon secara nasional Persib nah nya nama dakwah basi gaduh jeung Persijang ke Masya Allah ini saksi ya menyalahkan ke aing nah urang lamun nyaritakeun ranting-ranting nama geus hebat jasa tapi kan ngan sakadar jang taraje naik seseorang nu geus naik makan taraje mah ditinggalkeun jadi berarti NU teh jang kokosen doang geus lamun kiai asup ka NU siap kudu jadi kokosen koset terima kasih hana sugih teu di NU dina harti mana ayeuna perjalananana tapi kitu-kitu gue kan eta teh imah urang NU teh masa urang deuk asup Muhammadiyah masa si urang deuk asup ka Persis masa si urang deuk asup ka Ikhwanul Muslimin ieu
wadah ahli sunnah wal jamaah maya NU kajen kukumaha ge. Nah kulantaran sakitu NU na kurang kudu dibeneran lamun ieu geus jandelan-jandelana beneran lamun lawang nangis eot lawang beneran lamun kentengna bocor kentengna kurang kudu diomean cenah kiai mah reot tinggal ngarubuhkeun atuh rubuhkeun kurang geus bisa omean atuh. Nah imah urang NU teh imah ahli sunnah wal jamaah eta keur nyaritakeun perjuanganna mah kuari mengpele sebab nutur-nutur pemerintah anu encan karuhan pemerintah di ka mana arahna ngan sakadar nambayan urang luar negeri dikamahmurkeun urang Tiongkok urang Indonesia nama kuari karyawan malah dibeslahan malah dikaluar-luarkeun diasup-asupkeun batur berarti di satu sisi pemerintah kuari endek ngamakmurkeun orang luar Indonesia eta keur carita didukung ku NU tetapi di sisi lain NU kan aya perjuangan anak mana ketika aya Wahabi NU bau keras jasa ketika aya Syiah NU keras jasa lumayan sakitu nama lumayan ya sia tuh sok anggap lumayan kait sih lumayanan sakitu ieu kan kuari Syiah asup ka serang ka ditu kelebuan ka ditu gitu kene Wahabi tapi dengan kokohna NU ya alhamdulillah baik nu ilu dipraktis maupun nu teu ilu dipraktis anu ahli sunnah wal jamaah bergerak Cirebon lamun eueuh kiai ahli sunnah wal jamaah Wahabi geus ambalaya Bandung lamun eueuh kiai sunni Wahabi geus ambalaya Jawa Timur lamun eueuh ahli sunnah wal jamaah Wahabi geus ambalaya komo nyala asup ka Banten mah asup ka Tangerang asup ka Serang asup ka Banten pan urang mah tilok make dalil asal henteu make usoli teh dia sia ieu golok ya aing mah teh baheula ge ku kolot aing kita usoli siap picahan ulah usoli aing mah teh nyaho dalil pokona sia ku aing dianggap ku Jawa gitu pan eta lamun geus kos itu bahaya eta mah teu make dalil urang Banten mah teu make mata kuari ge jawara-jawarana ulah kena arareueuh di Tangerang teh kena aya kena ngasa golok kita lamun aya Wahabi bae nu ngalarang marhaba toel kurang serang langsung nya naon sia teu marhaba cak nyana teh emang marhaba apa dalilnya gua mah kan enggak nyantren kenapa nanya dalil sama gua lalu di situ apa ini golok nih ini mah masalahnya masalah agama gua juga sama daripada nanti gua ini apa namanya sholat gak bener apa gak bener mendingan ngebunuh lu nah, ini apa urusannya enggak pakai urusan saya gua mah anggap yang orang enggak marhaba dan enggak usoli itu adalah kambing Jawa udah beres waduh sekian ampun lu sono enggak padahal menjalan sholat tilok marhaba tilok tadi Tangerang Serang Pandeglang geus kos kitu bae pokona geus sosok main-main jeung aing mah geus ajunya nanti tah kurang salat urang salat ulah wakang urusan salat ka aing mah geus bae kos kitu bae tah Wahabi serahkeun ka aing geus atuh hasil mah jang gelut bae tuh heuh diciptakeun aing mah jang gelut geus titik geus mandak tasup ka Tangerang ka Serang ka Pandeglang aya mah aya ngan nya ngintip bae ngintip baik ye eta emang kumaha kitu urang kulon dicoba aya Ahmadiyah eta cikeusik teh perkembanganna geus luar biasa jaringanna geus ka Pandeglang kota geus ka dieu ka Serang geus ka Tangerang jaringanna toel saeutik jawara-jawaran emang kiai lain jawara eta nu Garut jawara kata geus kikiran bae nya geus iraha ieu titahna ditoel lah ku kiai serang geus acak-acakan geus eta teh kapan disoting ku negara disoting ternyata nu paeh teh kapan puluhan bahkan ratus emang kejadian cikeusik emang kumaha gitu bah jawara ti Gunung Karang jawara ti dinya ti Rangkas nu tilok salat geus kararieu bae kana tongkreng emang kumaha eta nu paling gerina eta shootinganana teh dibawa ke Jakarta dibawa ke luar negeri nu paling ngeri kumaha
pan ditembak pan nya boga pistol tembak make bedil deh eta peluru kana goloknya tang tring tong hahaha lagi caknya tang tring wah begitu cak pemimpinnya serang dipecitan kan mana pistol dia caknya nanti ya lah iyalah kulon ternyata di KTP nanti macam-macam orang Rangkas Bitung kayak orang Pandeglang macam-macam termasuk orang Tangerangan aya di tah kuarit ya anu sering diputer di luar negeri eta di kikieuan tah golok kikieuan pan ditembak jagana make golok tembak belah di tembakan Masya Allah numantak kamari keur demo 212 ke Jakarta ilmu dipakai kasihan model nu kari itu turun nah juga nanya ke kiai kula kudu turun ulah waka ieu lain perang oh iya lamun cak kiai teh geus turun atuh cak nyana santri mundur geus santri mah ulah kena maju kajeun nyana mah tukang salat bae aya lain ieu hese ge tugas kadar itu anu iketna ku ari teh geus dilok dibuka-buka nyana mah iketna geus dilok dibuka-buka geus pokona kitu bae geus hees ge dipake bae nyana mah ieu tadi kulon teh aya nu kos kituan nu mantak baduy teh baduy dipake kasih lain lalagaan baduy teh ceukna awas mun negara aing diacak-acak urang luar negeri aing nu turun cak baduy je seungeunana bae dia ka aing emang pucuk umun kumaha dipake kasieun tah ye sagelas caknya jadikeun laut siramkeun ka darat jadi laut eta dipake kasieun nyana talukna ku ilmu Maulana Hasanuddin doang sedangkan saya Maulana Hasanuddin teu nurunkeun ilmu kos kitu teu nurunkeun nu diturunkeun ilmu maca doang wari aya di Haji Pendi lamun aya kukudangna dibaca kitu lamun kukudang atuh jana lamun anu hajat nanggap jana atuh di deuleu ku nyana kira-kira bangsa gede amplopna pupu 345 dibaca tapi lamun laleutik mah jelema susah setengah pupu doang cek Maulana Hasanuddin teu nurunkeun kos kitu tama jurig nu nurunkeun kos kitu berarti ilmu nu nyandingkeunna ilmu jurig sebenarnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar marentah kahadean nyaram kemungkaran nah marentah kahadean mah dek-dek henteu barisalah komo urusan fikih mah nah maksudna ngan sakadar derajat fuqaha si kiai na loba jasa taman bisa tapi lamun geus derajat batin nah ieu maksudna langka keneh bae sifat adalah geus tapi gampang nu hese nah yanil munkar leulitikanana liwat teu make jilbab kabelah dieuna nyana nyingsat androkna rada kaluhur ternyata kiai ngan ngomong lang ji teu budak luhur amat si putih deui nya heueuh cak pamaturanna heueuh anu di mas ya imam rada hideung jeung ulah nu diakur-akurkeun nu diibah teu kiai tolol kan lain hayu nyana ini enggak boleh kelihatan cak si mbak tuh kenapa dilihat bukan begitu bahkan saya senang nah ini lain dakwah tentu nama nanyakan SMS deh baik tidak boleh lewat di sini yang auratnya kelihatan nggak boleh kalau memaksakan diri awas ini udah dihizibin nama saya ini awas anak saya juga menyon nama saya digeprok awas mbak ya oh iya nggak boleh lewat sini nggak boleh pokoknya mau lewat sini mau lewat mana mbak auratnya harus tertutup ini kan bukan negara Islam bukan terletak pada negara tapi mbak nanti di akhiratnya ntar disate mau nggak disate nah harus tertutup gak orang tekun aduh saya nggak punya uang cuma punyanya ini cuma rok mini doang di rumah juga rok mini banyak ada nggak yang paling pendek ada coba besok pakai ke sini ya tak kiai pengen lihat saya nah balikeun ku urang samping masyaallah karim ieu hese anu kos kitu teh hatta nahyu anil munkar andai kata aya jelema ngagasap awewe dek di zina
kemudian awewe dibawa ka pos kamli kunyana dek dizinahan urang ye amr ma'ruf nahi munkar tina ngazinahan mah geus teu bisa lantaran nyana gagah naon nu urang bisa nahi anil munkar nu urang bisa naon ngazinahan mah urang teu bisa naon nu bisa oh nutupan beungeut pak kamu zina ya terserah bapak dah itu urusannya bapak kan jawara ya tapi coba wajahnya ditutupin eta nutupan wajah lagi tak orang termasuk lahyamun munkar jadi zina mah zina tapi banyak tutupannya mah kurang teu meunang beungeut zina mah urusan bapak sabodo tapi beungeut eta teu beunang ka deuleu haram zina mah urusan bapak teh mah baca kain kiai puyang gitu cenah teh orang kiai dah kerja kena kamunkaratan bisa nak ngan sakadar ngalarang ulah leuleuh beungeut adapun zinana teu kalarang ku aing jadi berarti bisa urang diminimaliskeun sabaraha urang bisana sakumaha urang ukuran bisana di dinya lah nahyu anil munkar lain lalagan di Indonesia malah urang ngalaksanakeun nahyu anil munkar perang jeung bangsa urang kene lantaran urang geus terlalu mengikuti negara. Emang negara orang negara Pancasila. Ai Pancasila aslina Pancasila masa bener mah make aturan Islam, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Katiluna katilu aing menanya kayaknya nanya honte gitu maksudnya. Kolot-kolot tuh bisaeun mah. Ada pokok gitu bagian balak detik aing ke sakola pasenen teh 1 Pancasila 1 keuangan bae sia mah ketuhanan keuangan lah iyalah urang sabarana mah di dinya teh aya tangkal kayu eta teh kapan simbol aya kapas eta simbol aya rantai eta simbol aya tanduk eta simbol eta kabeh menang ti Al-Qur'anul Karim ngan geus teu dibacakeun deui ku ari simbol-simbol eta teu diterangkeun deui melalui aturan-aturanana teu diterangkeun geus kabur ayeuna boro-boro urang sangkilan guru na geus teu nyararahu PNS geus teu nyahoeun komo ngalaksanakeunana nah ieu kudu aya pendidikan deui anu bener-bener mantep supaya mengetahui kadanan urang nyaritakeun Al-Qur'an di negara atau Pancasila nu bener nyurahkeunana lamun bener nyurahkeunana bakal aya intisari Al-Qur'an di dinya di Pancasila tuh komo Al-Qur'anul Karim saha anu wani kuari ngaji di istana nerangkeun aslina Al-Qur'anul Karim atau di borgol mantap alhamdulillah katanya saya pengajian di mana di istana ulah ngerasa bangga tahu urang teh berarti ngaji di istana sia nipu diri sia kajian hukum mantap ulama ya kiai sering saya suka ngaji di istana kiai alhamdulillah ai kiai kanu bae nu sajan makan bagus kalau gak ada kiai bagaimana padahal mah ngaji naon dia di dinya beneran teh sia ngaji ya sia lamun beneran mah ngaji di istana dirantes sia tapi pan sia mah dibere mobil berarti kan kiai neraka itu sebenarnya ulah sok-sokannya ngaji di istana je kabaturnya bisa ngabangga-bangga di harapan aing neraka pansina sok amat aing kadang-kadang sok-sok sebenarnya mah tapi daripada nu ngaji atuh di istana paling dieusi ku pangajian cak urang nu dhaif tapi cak kiai gede lain Abah Ucu bae nyurana daripada maca sholawat di gitaran geus mendingan dangdutan ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Abah Ucu bae nyurana kos gitu daripada sholawat di gitaran mending dangdut sekaligus jelas maksiatna ieu mah pan disebut maksiat lain disebut ibadah lain eta surah guru kula dicaringin kos gitu Abah bae di dieu maca sholawat kos kana ditu duraka atau maksiat hari kapan anu nganong deng nong deng na Habib nu nong deng na
abdi teh kumaha coba ieu tapi guru-guru nu laluhur seperti eta kecuali geus khawarikul adat lain deui urusanana teh jang pribadi lain jang umum. Jadi tahapan urang ngadaikeun maca sholawat di gitar ongkos ibadah tungtung nambakan ibadah lain maksiat lain rarasaannya di akhirat tetep ka neraka nya mah. Jieu tuh mendingan dangdut jelas urang dek epitamala masalahnya. Ya Allah. Nah, iyalah ila sawayana fardu kifayah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sebut amr ma'ruf nahi munkar pait anu luar biasa. Guys, urang kuari mah sabisa-bisa urang di lembur masing-masing bae. Urang atuh sakeluarga amr ma'ruf nahi munkar. Mimiti ka pamajikan urang amar ma'ruf nahi munkar, ka anak amar ma'ruf nahi munkar. Tuh lamun pamajikan urang hobi dina TV lalaunan ka pamajikan neng TV mah masalah nonton heulanan ngan wayang salat heulanan ke nonton deui neng gadinya kayak salat ke nonton atawa TV-na bawa ka tempat salat. Geus neng bari salat bari nonton TV. Dakwah urang bisa kan sakitu doang kan. Ah, ge pamajikan heula tuh. Bawa ke tempat salat kamu salat neng bawa kan. Ai beuki aja sama nonton TV. Sok. Oke nyanakan bari salat bari nonton TV. Kumaha neng? Ih, edan mun salat bari nonton TV. Nakana. Lah kula mah cenah moal salat nonton teh goblok. Tah Master Wajeng Habib Umar kamari begitu saya baca rokok tentang rokok ya akhirnya nanti dibaca-baca deh ngerokok terus. Bisa tak Habib begitu ada larangan waduh perokok ini merusak paru-paru saya nggak baca lagi ceknya nanti nggak baca lagi yang penting rokok terus aturan makan maca na eureun ngaca na terus ngerokok nu eureun lain maca nu eureun ngerokok terus. Bisa tak Habib Umar udah nggak baca lagi saya biar terus merokok ini sarua di pamajikan dititah nonton TV dari sholat gitu kan nyana ngomong gua angkara sana menya sholat baru nonton TV nggak sah mau sholat ini nonton TV baik ini mah kok Habib Umar tungtung nanti mun aya Habib Umar wah bisa main sama itu kayak kebal-kebal kayaknya nanya itu bagus ya namanya sholat baru nonton makanya terus keluarkan TV sholat lagi ayah yang nonton TV buru-buru mah ulah loba-loba lohor 2 rakaat bae geus neng 2 rakaat mau nyocok yang 2 rakaat uti ditu nah aing ngarti mah tuh dakwah urang lalaunan ka anak geus sarua bae anak urang kuari osok main gapleh sia ieu main gapleh emang bisa alhamdulillah aja duitan teu duitan nah kuari mah main gaplebe ulah make duit main gaplebe geus tren ulah make duit nah dakwah teh kos kitu kalau geus teruskeun ulah make duit geus jadi eta ulah make taruhan kos kitu mah masalah lah masalah bah geus masalah kecuali menang sia masalah lalaunan geus tah woi menang abah ge asa ulah duitan geus ulah menang asa ulah duitan tuh kabelah dieuna urang teh sia main gaple bae teu wayahna tuh main gaple masalah tapi wae salat ke main deui ke salat main deui kitu bae lanat tuh masalah kos kitu masalah engke ge nyana euy geus waktu zuhur salat deui ke main deui yuk cek abah aing cenah kitu naon kena ge urang salat heula engke main deui cek kena teh kos edan. Emang bisa ada sakitu dakwah sakitu bae kablah itu setik tuh kan gini fokus balik ya dan ka Haji Bidin pan panjang bae bukna tadi ya nama gondrong bae bae mah zaman gondrong cak abah teh ulah panjang teh potong setik bae cak gara potong setik ulah datang ka dieu potong setik bae coba ke potong kaji ngarumbay ge asa manu heuh potong setik meunang dan 3 poe setik deui abah cilik adeuleu cenah abah cilik adeuleu tah sakitu we potong deui kunya setik meunang beureun 5 poe tah datangkeun ka dieu tah datangkeun ngaranna tah mah di polkah teh abah bisa ditedawang
Masya Allah karina kulantaran teu daek jana dipotong kabeh panjang bae ka dieu akhirna ka Mekah kan bareng panjang jeung kula jeung abah panjang bae kan nya nama bukna gitu datangkan ka Madinah heula meme ka Mekah teh ka Madinah heula datang ka Madinah asal deuk asup ka masjid wah askar tumuna ngeula asup ka masjid asal deuk asup ka masjid diudag ku askar jangan lupa teh kunaon ini udah ku askar sakit teh tinggalin deui 2 poe teh bisa asup ka masjid 2 poe asal deuk asup ka masjid askar oh diudag lupa nah bebe aja cenah ka babaturan aing sih diudag we meureun buku panjang pajar awewe sakian teh seusi syukur neangan cenah salon ka 3 poe di salon cenah asup ka masjid aman cenah tah barang aman teh cek abah aduh doa abah manjur orang nang doa abah mudah-mudahan ada dicukur non kata dicukur pendek jadi doa abah teh kenana ka askar galak askar eta wow lamun tadi udah askar atau panjang dah kan bukan sakit nah etalah bisa ana bapak setting potong setting dakwah teh tuh langsung belum sekaligus hei buksa panjang teh botakan bisa kolot dihajar hujan nu mata kelobak kolot dihajar ku anak ke dakwah teh bisa lalauna dakwah mah eta anak saya kudu dibawa anak manu sia mah bobogohan kula nya eta ai deuk dibawa tapi make waktu menang dibawa hiji ulah kebal teuing dibawa ka dieu masalah bener anterkeun deui ke sia ka dieu dakwah ngaranna engke lalaunan panjana datang ke balik deui datang deui geus kuari mah paneta anak batur geus diteangan sia geus bae sia bae nu datang ka ditu langsung dibawa gandara deureus dah datang ka ditu di ka ditu ke sia ka datang ka ditu deuk nanaonan atuh ngasukur ka pangeun mendingan kawin bae atuh sia takkan ngeunah urang tah lamun kitu mah ya anak batur dibawa bae deh abah ge hayang ieu ye aing nyaho teh ribut pan anak jeung kolot tungtung nama agas awas siapa ini pelet siapa benesiak main ye tadi kolot tuh ngobrol layla al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar carita di Indonesia Masya Allah ngan ari aslina amar ma'ruf nahi munkar mah kapan negara anu kewenangan amar ma'ruf nahi munkar mah negara datangkan nitah istisqa negara datangkan nitah salat Jumat negara datangkan lamun aya nu mabok negara kapan nu bertindak mun aya nu zina negara kapan anu bertindak nu mali negara kapan nah jinayat-jinayatna teh ya ieu anu ngalaksanakeun adalah negara nu berhak amar ma'ruf nahi munkar sabenerna mah negara kuari mah negara urangna kos kieu malah manyana anu ngalaksanakeun munkarat teh nyana urang carita zina masyarakat mah lah sapira masyarakat negara nu zina masyaallah naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik emang kumaha kitu negara geus lain rahasia umum deui ku ari negara zararina mabok masyaallah karim PNS nu marabok polisi nu marabok di satu sisi polisi ngarampasan narkoba di sisi lain mana menikmati narkoba geus puguh ngajual emang masyarakat teh nyahoeun mantak lamun polisi kos kitu teh sebenarnya yang serikeun masyarakat teh ieu bentuk negara nu kuduna amar ma'ruf nahi munkar malah negara nu ngacak-ngacak agama ku ari nu kuduna negara ngadirikeun Jumat ku ari negara lagi geus di Jumat nu kuduna negara mun aya kekurangan di negara misalnya aya panas ngayakeun istisqa ka negara nu nita puasa sehingga puasa lagi kapan sunah ketika negara nita presiden nita gubernur nita jadi wajib kapan puasa lagi kuduna negara anu nahyu anil munkar teh nah wari bisi aya perzinahan negara bisi aya perjudian negara
malah kuari dialokasikeun ku nagara teh hotel mana tahap mana anu aya awewean geus mugu di Saritem Bandung baheula kerabat Jati Jakarta kuari geus ubak abik geus dialokasikeun di tempat-tempat tertentu ieu nagara teh nyieun kos kitu kuat lain sikat habis ku nagara malah nagara nyieun lokasi-lokasi tersebut mabok gitu kene nah ieu keur carita nu berhak amar ma'ruf nahi munkar asli nama nagara lantaran nagarana henteu lain berarti haji ditinggalkeun urang berarti kan kiai nu mantap kiai nu kudu amar ma'ruf nahi munkar urang nyaritakeun amar ma'ruf nahi munkar na kiai di zaman Pak Harto sabaraha puluh atau ratus nu di penjara datang ka paeh urang nyaritakeun amar ma'ruf nahi munkar carita Tanjung Priuk sabaraha ratus manusia nu teu puguh kuburanan carita amar ma'ruf nahi munkar peroranganana seret bawa kuari kasel nu teu jelas kuburanana sama Pak Harto sabaraha kiai terus dilanjut ke belah dieu nu teu jelas-jelas salahna seret nu teu ngadukung seret nyai keur carita amar ma'ruf nahi munkar di urang teh sangat parah mun eueuh di organisasi-organisasi anu nyana komunikasina pinter semacam FPI semacam HTI termasuk NU namun beneran mah dakwahna hanya ngandalkeun eta peroranganana ngandalkeun kiai-kiai nu nguludan teh lain amar ma'ruf teh mah kitu mah lain teh mah usaha seperti boga sayat dua ayat mudah-mudahan bae cekna kabeli mobil boga sahuda sahadis mudah-mudahan kabeli sawah boga sahuda sahadis tah nah ieu kan geus lain amar ma'ruf nahi munkar kos kitu kadeuluna doang make jubah kadeuluna udah ban beca eleh ban beca pohara mun geus ngomong pohara ya asal teu dibere amplop leuleus eta kan lain amar ma'ruf nahi munkar kuduna mah mere ini panitia iya panitia apa ini panitia masjid wah udah apa yang kurang ini belum dikeramik harus berapa hari mungkin harus 20 juta yang udah ada uangnya berapa yang udah ada 10 juta kurang 10 juta sini dulu dah sini 10 juta nanti saya pinjam dulu ya nah kita kiai tolong kita bagi udah nambah kurang 10 juta nah Masya Allah iya malai tapi orang nyaritakan amar ma'ruf nahi munkar nu asli hese bab Jawa tarohanana geus sangkilang anu kikituan geus lumayan nya daek ngabaceo daek ngabaceo nya lumayan sapanggung dua panggung daripada eueuh atuh mendingan nyana bae lumayanan adapun niat-niat tergantung nyana-nyana nu penting mah urang mangondang nyana amplopan beres panjana kieu kitu amat henteu emang kitu bae geus eta mah ngan sakadar ieu doang naon ngaranna pendorong supaya gairah nyanana ge ikhlas ngan didorong supaya gairah kan lamun teu diamplopan mah nyana embung ondang seperti pudoli kemana cek nyana teh kudu tuh ka luhur Gunung Karat embung emang orang geus ieu aja pan embung apa takkan teu gadorong ai kitu baradayaan bud ka ditu deui ka mana ka Gunung Karat siap emang kuda bener segala ambo sakumaha cerener la ilaha al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar carita leuleut di kanan tadi buuk belah dieuna aurat geus ke belah dieuna mah atuh eta minuman kabelah dieuna judi kabelah dieuna zina kabelah dieuna korupsi kabelah dieuna munkarat teh atuh urusan keadilan kejujuran di negara ialah munkarat ngaeta nu kudu diberantas urang melalui perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar aya saurang urang ngadoakeun alhamdulillah di negara aya nu keur amar ma'ruf nahi munkar doakeun urang jangan gagah berhadapan jeung raja-raja berhadapan jeung gubernur jeung menteri-menteri mudah-mudahan urang doakeun dibere kakuatan tinggal
ulah ngalawan ulah. Nah kemari ketika Habib Rizik menggebu-gebu udah doa, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan diberi kekuatan, mudah-mudahan diberi kelancaran saha deui anu berjuang kok udah doakeun urang dihandap sakup urang sa RT sa kecamatan sakurang jalama nasional tinggal doakeun. Masya Allah harapan orang baheula dengan kejituan MZ bahasana anu hebat, tapi Allah nakdirkeun dipundut nyesa kuari tinggal jelema-jelema nu ngomong teu karuhan. Urang mun ngadenge Zainuddin MZ mah rapi ngomongna ngeunaheun datang ka puncakna ya nyana maulidan di istana atau di Istiqlal eta teh termasuk gagah sakitu teh amar ma'ruf nahi munkar nyana melalui bahasa luar biasa dengan isyarah-isyarahna, tetapi Allah menghendaki lain dipundut ku Gusti Allah. Saha deui kuari anu bisa didenge ku masyarakat. Nah ketika aya tinggal urang mah tugas dengan sakareng ngadoa bae mun aya kiai nu gagah urang doakeun, kiai nu gagah urang doakeun tinggal sakitu bae. Coba urang mah puluh hebat urang mah asal eueuh perkataan henteu asal berkata disebut lagi negara beling udah hayang aing mah. Dailah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil. Mudah-mudahan para kiai diberi gararaga, diberi dararaek amar ma'ruf nahi munkar, diberi kararuat ku Gusti Allah amar ma'ruf nahi munkar, tur diberi ayat tapakan di dakwah amar ma'ruf nahi munkarna sehingga amar ma'ruf nahi munkarna bener-bener jadi ganjaran ke para kiai sehingga di akhirat ke diujikeun jeung ahli-ahli amar ma'ruf nahi munkar. Aya bendera al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, bendera engke dipimpin ku kitu seorang sahabat anu amir ma'ruf nahi munkar dihandapeunana ngaberes amar ma'ruf nahi munkar, berbagai bendera-bendera di akhirat. Nah ialah termasuk fardu kifayah kudu kabehan asal aya saurang duaan tiluan per kabupaten saurang mah tetep kudu, per kabupaten saurang mah tetep kudu jang tanyaun masyarakat. Hiji nomor kagendepna ialah wa ihyaul ka'bati kullasanati wallahu alam.